Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Urang sadaya di kelompok hiji bade nyanggakeun pementasan sisiran anu temana ngeunaan Milih kue pahlawan. Sateacana digelarna pementasan sisiran tepangkeun nami abdi ada Risma kelas 11 PS 4. Nami Abi Indra Batri di PS4. Tepangkeun Masa Abdi Devi Marli di kelas 11 PS 4. Tepangkeun nami Abi Muhammad Firdaus di kelas 11 IPS 4. Sisindiran, 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 ayu urang milih kue pahlawan. Sisindiran, sisindiran, ayu urang bahagia. Hei para penonton, kumaha darma? Urang sadaya ayeuna bade nongkrongkeun pamentasan sisiran. Pamentasan sisiran ieu ngeunaan eling kue pahlawan. Ngan sateacana dipawitan disiplin bade tetebakan belayeun. Berda. Ya tebaknya berda. Yen pahlawan pendidikan kasohon masker ngora sakaci. Jelas. Jalan sama ya. Sok usaha. Kiai Hajar Dewantara. Oh, nya. Dia urang yang juga tebakan. Tebaknya. Saat masyarakat berproklamasi leuwih alus di Pak Insinyur Soekarno. Topnya eta Insinyur Sisiran besok usaha kebetulan. Meuli baju kapameran, dipake ajang lebaran. Mugi bisa diajaran, kuning pada sisitiran. Biar kami gegala sisitiran mah. Diantarana nyaeta ka Cirebon meuli rawuh babina suling papa awan hayu urang ningali kue pahlawan. 3. Oh, nya ayeuna teh milih kue pahlawan. Yeuh, ibu bukan sisiran. Diatur di luar deui besok. Tepangkeun nami Abi Muhammad Firdaus anu tadi video pementasan sisiran ngeunaan milih kue pahlawan yeuh. Yeuh, urang oge boga sisiran dina sok dalam minggu hari deui. Kudu mangkat ka Cijogo kana mobil pahlawan. Kudu inget ulah poho kana jasa pahlawan. Nya bener pisan, urang teh inget kana jasa para pahlawan anu geus ngamerdekakeun nagara urang. Urang oge kudu boga jasa ka bangsa jeung nagara urang. Urang teh kudu leuwih getol kana diajar. Meh ngajalin masa depan jak negara urang. Contohna yen urang ngeunaan sisiran milih kue pahlawan. Bro, Yo, lakukeunnya aya hiji pawaosan di mana pahlawan. Hayu urang salunan dieling kue pahlawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tuh.